Hari ini sekolah tuh, aduh, latihan silat mana capek kieu, silat aduh, silat capek, aduh, rek istirahat itu tanya perasaan San tadi tidak orang merian yuk sahaja teh anu tadi silat yuk merian yuk gening bocah anu horoyan wae nya kade dua kade sing di kamarana kalau keur sare di horoyan wae nya ngaganggu we kana sare teh sahat maneh teh atuh ngaganggu wae banget pisan San orang mau baju ya masih mama yuk punangan baru dak caririk tadi sih sindra ke bapak itu udah sare
Bapak-bapak nu mana nu geus ngaheureyan maraneh teh? Tuh bapak-bapak nu geus silat tadi. Ciki urang tanyakeun naon kesalahan maraneh teh? Kunaon budak urang ceurik dikumahakeun ku anjeun teh? Yo, bisa hayang apa mah kuring keur sare diganggu, digere-gere irung, gere-gere ceuli. Nu mata ku saya teh disingtreuk. Bisi bohong sok tanyakeun ka budak. Bener nyai teh geus ngaheureyan bapak nu keur sare. Nuhun. Kunaon atuh make diheureyan? Teu sarena jiga nyohan. Oh kitu nyi, babasaan teh eta teh kakolot. Sangeunahna uinga jelema lain oal. Awas mun papanggih deui, lain disintreuk deui.